Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak di acara stand up komedi tunggal. Harum mewangi sip panjang hari pusing, 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 pusing. Jumat Kliwon tukang sate nyungsep dina kotakan. Ki kunaon emang Ki nepikeun kayak tukang sate nyungsep dina kotakan? Jadi kieu tukang sate Jumat Kliwon mawa sate loba karena aya naon? Aya hiburan, hiburan naon? Hiburan rakyat nu disebutkeun naon? Pasar malam. Namanya juga pasar malam ya, kumpulan lamun di desa mah jauh ka mana-mana aya pasar malam tamilu manehna ge dagang sate. Ngan kusabab sate na rame, loba nu meuli, jadi balik pangpeutingna nyesa deui 30 tusuk mah aya tah sesana teh. Begitu balik ka peutingan jam 1 lewat pemakaman gede, pemakaman umum anu teu dipager heuh dirinya teh. Liwat yeuh. Begitu eta liwat nu arana Mang Dakim teh nya, begitu eta liwat kadinya aya nu mesen Mang Sate. Nu hiji deui Mang Sate cenah nya awewe eta mah. Akhirna ngageberan maneh didinya nyiapkeun nya areng naon nya kunaon pelenghir teh asa seungit. Seungit kembang melati cenah nya pantes we darana ge di makom umum nya. Asa seungit Kamboja cenah nya. Ai begitu asak sate, si sate teh begitu dikecapan, dibumbuan, pas nempo teh brewewewewewe eueuh. Aing karek inget ieu teh makom gede eta lumpat kocar-kacir nepikeun ka piring parupus, motor satakar kebek ujung-ujungna naon nyungsep kana kotakan, muter motorna kotakan nepikeun ka beak eta sawah di dinya. Akhirna naon balik motor ditinggalkeun ini lulumpatan tok 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 mah buka 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 brebus teh asup ka jero imah. Aya di jero imah teh pinuh ku leutakna. Ai manehna naonan? Geus milu perlombaan? Perlombaan naon? Puguh aing aya nu meuli sate ngaleungit. Perlombaan segala perlombaan nyaho peuting ieu teh. Tah di dinya langsung kapok eta Mang Dakim teh dagang deui sate di Jumat Kliwon.